Assalamualaikum. Di dia di kebon orang mah. Biasa keur urus doma. Butuh duit sabaraha ngomong ka urang heueuh. Urang loba duit ya. Loba duit urang mah. Urang mah jelema beunghar. Kieu urang ek ngabebeja ka maneh. Kade siapkeun enak uang meeting besar-besaran urang teh nya. Jadi kieu kan sampo enak di urang keur teu payu heueuh. Jadi enak urang teh uang ngirim sampo we ka luar negeri. Jeung ka Eropa nya. Kewe di meetingkeun sabaraha per kilo nama di urang kan uang iya jadi uang merubah hidup masyarakat Indonesia jeung petani teh supaya makmur gitulah. Urusan duit mah gampang, urusan duit mah. Yo Pak Haji mah, yo urang teh Pak Haji tingali atuh ku beungeut maneh. Tingali tampilan kieu kan tampilan Pak Haji. Kan urang mah Pak Haji, Pak Haji henteu sok ngomong hungkul bukti jeung kenyataanana. Lain syukur sungut tungkul jeung urang mah wani merekna jeung wani nempokeun duitna. Di mah duit aya 2 karung, kamari kaduruk sakarung dah paduli we da. Gampang lah neangan duit mah, urusan mah Pak Haji mah. Ya pasti tersohor, atuh pasti tersohor ka mana-mana ngaran Pak Haji mah. Di mana-mana ge ngaran tersohor, urang mah pan Haji Agus anu nya loba duitna jeung kakayaanna di mana-mana, tapi teu agul. Da keur naon atuh agul. Moal dibawa paeh. Ya pasti percayaeun ka Pak Haji mah kabeh geus percayaeun ya. Yo jadi kieu nya enak uang meeting lah. Geus ulah. Da geus percayaeun kabeh ge jelema mah ka Pak Haji Agus mah. Kieu we atuh enak mah Jadi kan enak pengangguran kan di mana-mana nya. Otomatis petani ayeuna keur ripuh harga sampo cenah. Urang ge kamari harga sampo di Singapura memang keur murah sarua hampir teu payu lah. Jadi enak teh petani teh wang ajarkeun ku urang, kan urang teh kan sebagai orang-orang suksesnya. Orang-orang sukses lah istilahnya insinyur atau urang teh sakolana mapannya. Urang teh kan berkelas lah, tertinggi ilmuna. Tah petani teh memang ahli ilmuna mah alus, tanagana alus cuman politik jeung teori tanina eueuh. Jadi gitu. Jadi enak teh wang luncurkeun bibit-bibit sampo anu bermutu, anu berkualitas, anu memang dibutuhkan oleh negara bisa negara Inggris atau Spanyol gitu. Ya gitu, nya bener. Lah paling ge opat pusong ngirim masa sekaligus sampe mah. Nya. Tah jeung enak kan di urang teh kan loba gulanya. Tah urang teh rek kieu enak teh nyeun acara kieu, Bos. Lain bosnya urang, bos mah. Karyawan. Jadi urang teh rek kieu euy. Enak teh kan loba gulanya di lemur urang teh heuh. Gula teh loba lah. Di mana-mana di dia harade. Tah urang teh wang bersaing lah jeung nu sejen. Jadi urang teh wang ngirimkeun gula ka Jepang mana lah gitu supaya makmur gitulah. Minjem duit, sabaraha? 1 juta kararagok yeuh ka Pak Haji mah ngomong nginjem duit sok 4 miliar ge dibere. Di mah loba duit mah babalata. Kitu atuh nya. Sok lah ayeuna naon mah telepon deui ka Pak Haji sok lah Pak Haji mah. Lah. Lah urang yang nelpon barudak eta teh euy. Nya sok. Waalaikumsalam. Jeung nelpon heula karyawan. Halo bos. Anak buahku siapkan mobil dan kapal. Kita akan berterbang nanti ya. Nanti malam kita akan terbang ke luar negeri. Kita akan mengantarkan sampo ya ke pakai pesawat atau pakai helikopter. Sama aja ya helikopter sama pesawat ya. Oke. Ya. Anak-anak semuanya siapkan bis dan mobil pribadi ya. Kita nanti akan meeting ya di luar negeri. Ya. Dan jadi kita itu harus apa ya? Harus cepat lah.
Ya. Urusan duit mah gampang lah. Nanti saya transfer lewat rekening ya semuanya, oke? Oke. Aduh. Iya ya, Waalaikumsalam.